Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carita pantun nyaeta carita buhun anu didongengkeun atawa dicaritakeunana ku cara dihaluangkeun. Anu ngahaluangkeunana disebut juru pantun. Pagelaranana disebut mantun. Contoh carita pantun. 1. Munding Laya di Kusumah. 2. Nyi Sumur Bandung. 3. Gantangan Wangi. 4. Gajah Lumanung. Pola carita. Satria ngalalana kajadian nu karandapan. Satria unggul perang ngadahup ka putri ngadeg raja. Galur carita pantun. Galur leunjeuran. Galur carita anu lempeng lalakon henteu balik deui ka nagara asal. Galur simpai. Galur carita anu lempeng lalakon henteu balik deui ka nagara asal. Struktur carita pantun. 1. Raja Pamuka. 2. Narasi. 3. Deskripsi. 4. Dialog. 5. Monolog. 6. Raja Panutup. Raja Bubuka. Eusina mangrupa sanduk-sanduk kakaruhun lantaran rek namimitian mantun. Contona Bulkukus mendung kamanggung. Kamanggung nenda papayung. Kadewata neda suka. Kapohaci neda suci. Kuring rek diajar ngidung. Nya ngidung carita pantun. Ngahudang carita wayang. Narasi. Bagian anu nyaritakeun ditepikeun mangsa juru pantun, nyambungkeun hiji kajadian kana kajadian saterusna. Contona tuluy ngimpi kagungan bebene sarupa jeung Sunan Ambu, ngalingling ngadeuleu maling, enggeus nganggo raksukan, saling jenengan kana lutung kasarung, kasarung ku sadulur, kasimpangan ku barayana. Deskripsi. Bagian anu ngagambarkeun tingkah paripolah tokoh carita dina hiji kajadian. Pangrasa hate, kaayaan jeung sajabana. Contoh, rudak ledok diborehan, lain teu wuni boborehan, dipulasan keler nahun, nu geulis ngadadak goreng, hideung batan wadah teuleum. Dialog. Bagian paguneman antara para palakuna. Contona Adi, sia hayang hirup ta henteu. Teteh, teu kangkat teu ngalangkung mapalang. Mana hirup ku gustina, mana mawas ku sang widi. Waluya ti kawasana, teu beunang dipake kahayang ka embung. Ing hale kari kumaha pangersakeun jeneng si teteh. Monolog. Bagian anu palakuna nyarita sorangan atawa dina jero hate. Contona karunya teuing ku aki panyumpit, gila ku ruksak hideuleu pakuwon, jeung lain enggon jalma, rek neneda ka Sunan Ambu, ka Ambu neda pituduh, ka Rama neda papatah, muga tulusnya pangjurung, muga laksana pangjiat, rek misalin aki panyumpit peuting ieu. Raja Panutup. Bagian anu eusina sanduk-sanduk rek nutup carita pantun. Contona pun sapun Hyang Prabu Wastu, pangampura anu diseja. Boh bisi langkung nya saur, boh bisi bahe nya carek, kami ngan darma mitutur, lalakon dilalakonkeun.